Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing. Pagi deui jeung abdi Muhammad Fahri Husaini dina acara anti sosial-sosialkeun. Teuleum sababaraha menit simkuring bade meuteran pamirsa kalawan wartos-wartos anu penting. Hayu urang kahiji watah nyaeta sejarah-sejarah prasasti Ciaruteun anu aya di desa Ciaruteun. Jadinya upami prasasti Ciaruteun atanapi batu tulis kapendakna di Walungan Ciaruteun. Tahunna 1683. Eta penemuanana. Jadi kapendakna karenanya ke zaman harita masih aya dina kakawasaan orang-orang Belanda, jadi dina buku eta dicaritakeun bahwa batu tulis teh kapendakna ke orang Belanda anu namina N.W. Hopperman. Terus pertanyaan kedua, sejarah naon anu lumangsung dina waktos kaliwat anu di tempat ieu? Nah, jadi sajarahna anu aya di tempat ieu anu kaitanana sareng titinggal zaman kapungkurnya, karena di dieu teh aya 4 titinggal karuhun urang anu nyaritakeun kakawasaan saurang raja nyaeta anu namina Raja Purnawarman anu kamasyhur ka mana-mana. Terus katilu naon anu jadi sebab formasi kalimat dina hiji setele batu. Naon anu jadi sebab formasi kalimat dina hiji setelah batu. Setelah batu. Ya, setelah batu. Jadi hiji kalimah anu didamel saatosna batu eta kalimah eta bisa didamel dina kayu atanapi dina daun lontar kapungkur mah. Itu upami tulisan-tulisan zaman kapungkur mah jadi teu disusun langsung tina kertas melalui daun lontar atanapi dina kayu. Terus kaopat naon eusi atawa harti kalimat dina ieu batu. Nah anu hartina aya kalimat hartosna anu aya dina batu tulis Ciaruteun nya. Jadi nyaritakeun raja eta teh anu gagah anu dipikasieun ku negara-negara anu sejen. Tah ieu teh tilas tapak sukuna keur waktu manehna ngawasa daerah ieu gitu. Jadi batu tulis teh sabis. Terus kalimat kumaha awal carita prasasti batu lumangsung. Jadi awal caritana saatosna batu tulis kapendak di Walungan Ciaruteun. Teras bulan Juni nya tahun 81 batu tulis ieu dialihkeun ka tempat anu leuwih aman supados dina masalah ngarawatna langkung lebih mudah gitu nya supaya gampil gitu ngarawatna, jadi supaya terawat intina. Atur nuhun ya Pak nya. Sami-sami atas wawancara waktuna. Memang eta mah tos janten kewajiban Bapak, jadi Bapak memang ditugaskeun sebagai pelaksana di pemerintahan pusat. Jadi di lembaga Balai Pelestarian Cagar Budaya. Bapak ditugaskan di wilayah Ciaruteun. Padahal memang salah nama wilayah Padamelan mah meliputi 4 provinsi. Tos sakit. Pada urang. You can't blind me with your love. Nobody can drag me down. Nobody can drag me down. Nobody can drag me down. I got fire for a heart. I'm not scared of the dark. You never
walk so easy. I got a river for a soul, and baby, you're a boat. Baby, you're my only reason. If I didn't have you, there would be nothing left. Nothing left. Said I'm a man who can never be as good. If I didn't have you, I'd never see the sun. You taught me how to. Something big, I feel it happening out of my control. Pushing, pulling, and it's grabbing me. Feel it in my bones like, oh, whoa, whoa, whoa. Something big, I feel it happening. Oh, whoa, whoa, whoa. Something big. It's like that feeling when you're about to win the medal, and you work so hard that you knew you wouldn't settle. Pamirsa, sakitu pikahatur wilujeng patepang deui dina wartos-wartos anu bakal dongkap. Abdi Muhammad Fadil Saidi pamit mundur, wilujeng enjing. Salam anti sosial sosial. Gus kita